Segala rupa oge niat anu dieukeun mah aya kahayang. Ari eueuh kahayang jeung eueuh niat mah da mah ngawujud jadi kieu moal. Segala rupa oge ku niat jeung aya kahayang ku ridho da mantuan ge aya teu ridho mah da percuma jadi beban. Tapi sakieu ge alhamdulillah we aya keneh anu saroleh bari begang-begang ge ieu badag-badag teuing. Ieu begang. Iya mah nu soleh mah begang aya nu rada lintuh naon atuh. Nu begang aya kelebihanna anu lieu kelebihanna anu eueuh kelebihanna mah nu eueuh kahayang. Nu eueuh kahayang jeung loba nyempat bari pagawean eueuh gitu. Protes pangheulana mantuan hanteu